dipandia dibungkus disolateun dibawa ka kuburan nu ngiringkeunana 3 macem yatsba'ul mayyita salasa ngiringkeun mayit ka kuburan 3 macem ahluhu wa maluhu wa amaluhu dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil begitu datang ke kuburan kesukeun dibuka beungeut urang bukaan tempelkeun cenah pipina ka tanah jangan lihat karung moal laku datang ke kiamat kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat anu tatadina eta mayit teh komandan mungkin di korem mungkin di kodim mungkin saluhureun kodim naon mengaji wah bodoh WC kan lamun polisi polsek polres pol masya Allah geus tere paeh teh nyaho keneh mah di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan balok 1 balok 2 12 balok asupkeun buka pipina ya kari teh nyahoeun kuburan mah ieu teh komandan sah nu baheula abri weri TNI baheula akur polisi jeung abri angkatan bersenjata kuari terpisah komandan polisi mimiti polsek polres datang ka luhur ae kubur buka tempelkeun ka tanah wih cenah ieu mah komandan tidak tahu komandan buka masya Allah periwit na asupkeun dek meriwitan malaikat jana Gusti Allah lagu ya Allah masya Allah ieu teh pengurus negara tim mimiti lurah camat bupati gubernur RI 1 paehnyana kubur buka pipina tempelkeun wih cenah ieu mah bupati tinggal bupati hayang nyawa bodem habak cenah ieu mah presiden komo presiden gede bodemna teu nyaho saha paeh mah kitu mah ya Allah ya karim lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha ieu atuh RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya karim nu kuari di mama-mama di buya-buya paeh bawa ku muridna ka kuburan iblatkan buka pipina dina ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta mangyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak dipincakan kuburanana
nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk iya di depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh Jawa orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aju ngajina yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian iya nama lain ya si Gusman seperti orang naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku eti gos endang balad eti gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukulat teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero bae guys loba artis segala raji ya Allah ya Rob nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia artinya namanya anak si sia ka ditu nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun gugula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Hetiko Sendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Pae asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles. Cek Ibu Heti molesna bege teu mahi sajam. Ibu Heti bebeja ka kula. Tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Oh, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be opat dayangna opat anu nuduhkeun jalan nyupan jalan kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu nu mantak ngaraji naon nyana horeng sok santunan yatim piatu mondang kula ka ditu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang gitu. Jadi boga kegiatan sekula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula sia teh lagu ge ya Allah ya Rabb orenganan artis teh loba kegiatan namun kula daek diondang ku artis-artis teh ambalaya loba nganten teh kula wakil mau enggak saya wakilin sama siapa Bapak Haji Pendi yo enggak mau sampai kiamat saya enggak mau cenah nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana emang nyana mah kahirupanna kos kitu deuk kiih bae dianteur ka jero eta si kumaha di jerona masa kiih dianteur ka jero aju sia yang nganter ye aduh payah ya nama giliran artis BKW saya yang nganter ya Allah kumaha geus payahna banyak nah lamun tadi abri paeh kubur komandan cenah komandan ge kubur mun ieu polisi paeh kubur ieu kiai paeh mama buya kubur ieu mah negarawan bupati gubernur presiden kubur Masya Allah buka ieu kuari orang beda-beda pakaian kiai make jubah polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili atuh bang anu make baju ieu bagus itu lain ieu make baju kos kieu nandakeun nyana bang bahwanyana setengah kiai setengah pedagang kuari beda-beda pakaianana isuk akur pakaianana akur eueuh nu dikaput
gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikapot teu kudu ieu mah jang buya sarua bae ieu mah jang kapolri ya komo kapolri hiji cenah ieu mah artis ya komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang Talaga komo urang Talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus dibungkus da akur teu nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia nah sahabat ya Karim bungkus na akur bae masyaallah naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia apakah ieu orang kaya tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur ya Allah ya Rabb ketika dibawa ka masjid disolat sholli ala hadhil janazah sholli ala hadzal mayit Allah ngadeng eta urang di Jepang sebab ketika orang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh urang nu melekeun di luhuran asup set dibungkus lapisan katilu cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi banu panjang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun di pagu urang aya ngadeng disolateun ngadeng roh urang aya di dinya nyanyi bawa ke kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ke kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah sebab urang teu biasa ti arah kidul ngagulusur kitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabeh mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek ulah di hareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu di kidul bae lantarannya nama kiai ne kolot geus kaji teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu sak aing ge eta kiai kolot isineun geus ka kula ayo sia cek kula ge dihareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digorosok isunah cek cenah teh tina kitabna ge atuh aing maca kitab teh hate tapi manya urang debat di luhur kuburan ayo kita antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Limpak mayitna gede teu katahan untung maka tancak aing kula geus kieu bae asana nyana nu ngahareupan tu kidul kados teu katahan nu dihandap anakna pan kuru ayo sia ya terus rot teh kahandap tuh kiai isideun geus ka kula lah cadang mage mah kumaha kiai we kakulat ye maka anak ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu di belah dieu bae di kidul sedengkeun pagar teu belah dina pagar cek ulah lah di hareup bae kiai ja ieu pagar teu bisa cek cenah pagar ge maning pagarna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh sakit eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kan antara deket pasir teh tah hiji deui teh negara Lurah Yono teh naon
bunder ih semua bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah bunder cekulat teh dihareup bae sebab ieu pagar cak kiai itu kolot di dieu bae kudu kiai kadang pagarna kadang bom kadang tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mait tidinya tatoel ku pager mangkana pagerna kawat baheula teh atuh soek nah jakola kiai bongan kiai nu nitah pangaputkeun tah atuh kiai teh macam-macam aja jakola mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang itu dia ngan di deuleu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat moal katahan di dieu kadeng kita kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ke jero kadeng Masya Allah urang bakal seperti masukkan kiblatkeun buka orang adanya orang aya di dinya Masya Allah terus tempelkeun gelungna teu berdaya langsung digelungna bacaan inna anzalna menguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatul sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzal terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poe cerit pak beres sok samak ayo buru ini suaranya Masya Allah suaranya langsung beres tahu La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun la la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Cik Imam Subki begitu nunalkeun datang tadinya hudang maitnya kadang urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzakh dan alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadang urang lamun teu percaya paeh ge paeh kukula ditalkin ge talah kahebatan alam barzakh mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzakh mungkin kuburan teh di beteng buaya di beteng maung di beteng orai di handap di laut dan lain sebagainya alam barzakh tah nyana ngadengekeun ya Haji Supendi anak kikia kulan Udhkurillah alladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ananya kulan ieu mait di jero annal mauta haqqu annal qabra haqqu anna na'imahu haqqu anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nunalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin bihi haqq al-ala
fi autbaqis sarawa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yufzi'aka wala yuribak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulah kentalkeun kaje Persib ngaulah kentalkeun oh Persis aing teu meunang salah ya Allah oh masalahnya urang berkeyakinan talkin kan jana macana teu percaya atuh lulus kaji tuh masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai di bejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener banget jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean hari ieu saha ieu kasep amato kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah hari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud cek ieu kari hari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah hari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon gareng ngadaratan di jero kubur urang tenang masya Allah pas aja pengen di maot hari ieu anu hideung amat ieu bohong hari ieu manipu dagang karung cenah dik dibere nu bagus dibere nu dodep haraya kabeh Gusti Allah ternyata orenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata nu milu ka jero kubur wa amal amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang timini datang ka ba'ats datang ka masa timbang amal ngejebatan siratal mustaqim amal nu eta milu bae lamun hayang boga batur nu baragus can di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur haji urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame orang di baturan ku abang amal bagus urang amal bagus biasa kisah jurea balak genep teh ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teh untung teh di jero kubur ngabaturan urang saya kita tuh kan itu sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bau ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae tah hayu sia baturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cakaje pendi mah saya pamana di mah jore amat cak urang dia mah lain jore joben berarti saya ye cok ngono sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau
Apan Mang Haji teh ya kan malam minggu nyadakeun simba anu susuna di candi ojol jeung baso teh tak ieu lah araraya kabeh di jero kubur. Masya Allah karim. Bayangkan kurang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu. Bayangkeun sedangkeun maot mah teh nyaho cara ieu. Buku urang kuarikeun 50 jegur. Secara zahir mah secara zahir nyeri. Secara batin mah syahid. Jelema anu perang tertembak di medan laga li'ilai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keraya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna bake ngaluhurkeun agama Allah. Cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karar itu mal bisa ngeusan ku ari mah alamna ge alam akhirat wari nyeri wari kadeuleuhina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag panggulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah di urang lamun ke Mekah di Uhud jadinya kan orang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah belum dijelaskan di Kanjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng. Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah. Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragad di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuh syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling syahid teh budak teh kunaon tabrakan nya sincek nya sincek syahid said tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleuh nyadakeun seuseurian kuari ya Allah ya Rabb nikmat cakena mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan naon itu sebab ngalahir syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah numandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti kobona syahid nikmat secara zahir nyeri secara batin syah seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakal kula ngambil seungit teh hiji di makom Siti Khadijah luar biasa kaget tengah haja jamaah do rombongan kula anu maot dibawa ke haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata tekalacak wallahualam di mana kuburan lewat maklah asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ieu aneh saat eta teh askar nu biasa galak teh jauh teu kadeuleuan ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji ulang macan nu haram haji iman teu aman bae orang merendeuk dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jeung jamaah saja seungit wahara amat beres zarah kula nanya ngaji ngambil seungit teh di mana nih sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atau emang watak ya nama mandi sakitu tuh mandi sakitu loba amban anu kaambek kula
loba nu tukaan diajak darah ke kula tadi ke wali di Garut angin eta bapakna Syekh Abdul Muhyi Pamujana angin Masya Allah duaan jeung besan di Bandung barang tek hadir geus beres teh zarah turun di gunung nanya lagi tadi angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah mah aja leuleung teh angin sakitu gedena muter henteu nya jawa teu naik neuleuh mah heran ambean teu ka ambeunya nama angin teu neuleuh sieun tanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya nama tah rada ngabohong saya teh aya cenah nyawa aya eueuh asli nama jadi tukang geus ieu jeung isi pasir di sia itu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu tak aya dong angin sakitu gedena teu kadeung sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya panggilan ulah sok nanya teu bae encan kebal daerah ka guru kula di Garut aya deui angin muka lawang biasa tanda kehadiran beres darah mangga deui kan manya tadi aya nyebel angin emang aya angin wah cek kula ieu mah hijabna gede jasa beureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah urang ngeuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah teu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos namun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadegetan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk oh masalah geus geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah mah tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tinok anu kaset tinok anu geulis jarore di akhirat geulisna mah wari maju sepira lah dunia gelis menang 40 tahun tapi dia kariput kok masih karak lahir ge geus keriput cenah mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka Muhammadun nabi wa ma kitabuka Al-Qur'an kos TK bae sia teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah salat Ramadan puasa nisab zakat nisab haji munggah haji urang aya tahajud yang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng atuh leuwih ti tahajud
fokus gitu awewe mah. Isuk-isuk nawaran ka salaki ka kopi apa susu kula eta geus sakitu bae ge salaki ngeunah ieu mah kakak kuari kakarak nyahona tiki uci kamari ngaji ka tadi mah teu nyaho oh lamun keur ti gong ora mah aing senang ieu kos ieu oh ya awak aing datang ka kuru mikiran sia aing kuari mah aing atuh bakal lintuh ye moal kebal deui cek majikan maka bisa kurang laden bisa dikawin deh bener tak sih ya bener ikhlas pokoknya kawak kakak kawin deh kayak kula balik kayak bapak kula sia nanaon nah iyalah aturan ibadah awe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadahnya puan ge ibadah ngumbah piring ge ibadah mang masakeun salaki ge ibadah salaki bisa teger tahajudna lantaran pemajikanana ngaladenanana kakak besi tahajud kurang kopi ya tak kopi teh kula deui saja kurang amis gula tadi nah besi hayang kopi susu teh ieu kula bisa diakeun besi kakak hayang cenghar tah kula bisa diakeun masyaallah kan ngeunaheun ka salaki teh tas tahajud kopi tas kopi ngarokor tahajud dilaksanakeun subuh jam 7 tunduh sakjana gara-gara pemajikan nyadiakeun kopi salah balilah nah guys ieu awalnya mah aya aturan-aturan teu kudu aya boga salaki mah kecuali teu boga salaki cara sikiratul adawiyah keur ngarangna seperti eta di jero kubur teh bakal aya pertanyaan munkar nakir ulah sieun sebab nu ngajawab lain urang nu ngajawab amal ibadah urang cak amal urang tenang ngaji ke aya munkar nakir malaikat bakal nanya geus mah ngaji mah sare bae pulang ngajawab kan geuna ngaji ge ngaji ieu ngaji beli tukang kamang haji mah beda haji bendi sakedeung deui bakal aya malaikat munkar nakir bakal nanya pertanyaan anak sulit luar biasa bongan mang haji di dunia lalu lecet ibadah bener ge ibadah tapi itu penting bener ibadah itu tanggung jawab aing mah los kumaha mang haji bae ayo sia dikitu itu kunaon ka kuluhu bukunya anak seperti eta ya Allah salamet orang bisa ngajawab pertanyaan munkar nakir salametlah selanjutnya cilaka orang tuh bisa ngajawab malaikat munkar nakir cilaka selanjutnya loba proses-proses hisab anu bakal ku urang dilaksanakan Masya Allah nah ujung-ujung nama kan ke surga